Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, aturan wilujeng sumping wilujeng patepang deui di channel di Kopian. Diskusi konsep pikiran. Mudah-mudahan urang sadayana tetap aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wargi sadaya, Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala kalawan sifat olas tur asihna parantos maparinan ka urang sadayana mang pirang-pirang kaistimewaan anu moal tiasa kaetang ku urang sadayana. Di antara kaistimewaan eta aya dua perkara anu kacida nyongcolangna dina marengan kahirupan urang sapopoe. Dua perkara eta nyaeta rasa kahayang jeung rasa kasieun. Sariring dumading sarengkak saparipolah urang teu waleh ditutur-tutur ku dua rasa eta. Luyu sareng judul ieu video nyaeta kasieun. Lamun dina kaayaan salamet urang sieun cilaka, dina kaayaan sehat urang sieun gering, dina kaayaan beunghar urang sieun sangsara, dina kaayaan jaya urang sieun apes, jeung sieun anu sajabana. Naon maksudna? Allah Subhanahu wa taala pangna mekelan urang ku rasa kasieun eta. Contoh anu panggampilna pikeun dijieun analogi kana ieu bahasan nyaeta lamun urang rek meuntas ka jalan raya anu pagaliwota ku kanaraan-kanaraan, pasti urang bakal luak lieu heula samemeh meuntas ka kenca ka katuhu. Lamun ditanya, naon sababna rek meuntas-meuntas wae ge make kudu luak lieu? Pasti jawabanana sieun katabrak, sieun katubruk ku kanaraan anu balawiri di eta jalan. Lamun aya jelema pernah ngalaman katabrak, pernah ngalaman katubruk, bedina pernah ngalaman kagitik ku kanaraan anu balawiri di jalan raya, wajar lamun manehanana ngajawab sieun da geus ngalaman kumaha nyerina katabrak, kumaha nyerina katubruk, kumaha nyerina kagitik ku kanaraan lamun urang meuntas teu ati-ati. Tapi teu kudu jalma anu geus ngalaman katabrak wae. Dalah jalma anu can ngalaman katabrak oge pasti lamun meuntas jalan teh bakal ati-ati samemehna bakal luak lieu heula. Sok sanajan eta jalma teh can ngalaman kumaha nyerina katabrak, kumaha nyerina katubruk ku kanaraan. Tapi lamun ditanya pasti jawabanana sieun. Mentang tos palawargi sadaya tiasa mapanekeun ieu bahasan sieun kuring, tiasa di ngaanalogikeun kana contoh-contoh anu sejenna. Di antawisna lamun urang tataekan kana tangkal kai kana tatangkalan, urang pasti muntang ti peperket. Nah, lamun anu nanya naha make kudu muntang urang naik kana tatangkalan, pasti jawabanana sieun ragrag. Sok sanajan urang can ngalaman ragrag pasti aya rasa kasieun mah. Nah, lamun tina contoh eta ceuk pamahaman sim kuring bisa ditarik kesimpulan. Maknana maksudna Allah Subhanahu wa taala mere rasa kasieun ka urang teh nyaeta sangkan urang bisa nyimpulkeun sacara naluri, sacara fitrah yen saentasna urang ngalaman hiji perkara anu dipikasieun pasti bakal manggihan kajadian jeung kaayaan anu teu pikangeunahkeun atawa anu pikanyerieun. Eta kasimpulanana. Ya contohna tadi teh ya. Jadi pangna urang sieun teh, jadi lamun urang teh geus yakin sok sanajan urang can ngalaman katabrak oge ku mobil, tapi urang yakin lamun urang katabrak teh saentasna katabrak
urang bakal ngalaman hiji perkara anu pikanyerieun atawa anu teu pikangeunaheun. Jadi pangna urang naik karena tatangkalan urang muntang ti paparakete sieun ragrag. Sabab sacara naluri, sacara fitrah urang geus boga kayakinan yen lamun urang ragrag pasti saentasna teh bakal aya hiji perkara anu teu pikangeunaheun, anu pikanyerieun bakal kaalaman ku urang. Nah, yana urang kana judul video. Lamun aya pertanyaan sieun paeh teu. Nah, salila ieu aya rupa-rupa jawaban lamun aya pertanyaan masalah eta. Aya nu nyebutkeun sieun paeh teh alasanana cenah can boga bekal. Aya deui nu nyebutkeun sieun paeh teh sabab lamokot keneh ku dosa. Aya deui nu nyebutkeun sieun paeh teh sabab betah keneh cenah hirup di alam dunia. Tapi aya oge nu ngajawab, teu kudu sieun paeh mah. Da eta mah geus titis tulis ti ajali. Teu kudu dipikasieun paeh mah. Da buktina batur ge nu geus paraeh teu baralik deui ka alam dunia, bartaheun. Jawaban anu kahiji memang bisa diaku alasanana gitu gitu kan. Tapi jawaban anu kadua nya eta perlu dipermasalahkeun deui sabab teu saluyu jeung kanyataan kahirupan sapopoe. Naon teu saluyuna? Lamun memang paeh teh teu kudu dipikasieun, lamun memang tas paeh teh jelema-jelema teh bakal bartaheun, naha atuh lamun mentas jalan masih keneh sok luak lieu, lamun tataekan masih keneh sok muntang. Padahal kan pangna sieun katabrak, pangna sieun ragrag teh ujung-ujungna mah sieun paeh keneh. Pangna sieun katabrak ge pasti sieun paeh. Anu kadua, jawaban anu teh sieun maot kudu dipermasalahkeun sabab lamun memang nya tas paeh teh jelema teh bararetah pasti bakal paheula-heula jelema teh harayang maot, bakal paheula-heula jelema teh harayang paeh. Komo di zaman ayeuna mah daripada urang hirup di dunia sangsara, daripada urang hirup di dunia capek, ripuh, usaha berang peuting, daripada urang di dunia lieur mikiran hutang, mending keneh paeh. Geus paeh mah bakal betah. Tapi kan keukeuh. Sok sanajan sakumaha sangsarana, sok sanajan sakumaha susahna, sok sanajan sakumaha loba hutangna, keukeuh jelema mah lamun ditanya paeh teh anger sieun ku paeh mah. Lamun ngudagana kasimpulan anu tadi, yen maksud Gusti Nu Maha Suci, maksud Allah maparin ka urang rasa kasieun teh sangkan urang yakin yen lamun urang ngalaman hiji perkara anu dipikasieun saentasna bakal mangih hiji kaayaan anu matak teu pikangeunaheun atawa anu matak pikanyerieun. Nah, bisa disimpulkeun lamun urang sieun paeh berarti tas paeh teh bakal mangihan, bakal ngalaman hiji kaayaan anu matak teu pikangeunaheun, anu matak pikanyerieun. Nah, eta sabenerna mah naluri fitrah anu geus dipaparinkeun ku Gusti ka tiap-tiap jalma. Teu kudu sakola heula, teu kudu ngaji heula, teu kudu masantren heula, geus bisa ngajawab sacara naluri mah yen pangna aing sieun paeh teh sabab yakin yen tas paeh teh bakal aya kaayaan anu matak teu pikangeunaheun, bakal aya pangalaman anu matak pikanyerieun.
Sakitu heula mudah-mudahan ya hikmah sareng manfaatna. Hapunten boh bilih pedaran sim kuring teu sapagodos sareng keyakinan palawri sadaya. Hatur punten da ieu mah mung sakadar numutkeun pamenak sim kuring. Sakitu heula rupina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.